Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang nendeda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangan di ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Si Satya Gusti Langgeng. Dumasar kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 dugi ka 8. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-8 anu unggelna kieu. Kami bendu nepi kaninggalkeun teh teu lila. Ayeuna rek mikanya asa papanjangna. Kitu dawuhan Pangeran anu ngajait maneh. Para mitra, saurang rumaja nambut mobil ramana dianggo jalan-jalan sareng rerencanganana. Kasontenakeun eta rumaja teh wangsul ka bumina bari gempeur di barungkup pias raraina. Anjeunna nyuhunkeun dihapunten ku ramana margi mobilna ngakagores balukar nyerepet pambates jalan. Ramana bendu margi putrana teh tos nguciwakeun. Nanging ramana teh teras ngusapan putrana bari nyarios kieu. Nu penting mah hidep teu sawios-wios. Da mobil lecet kagores mah tiasa diomean. Engke deui hidep kudu leuwih ati-ati. Para mitra, nu nyerat kitab Yesaya ngagambarkeun hubungan Gusti Allah sareng umatna minangka relasi laki rabi, relasi caroge sareng istri. Gusti Allah digambarkeun minangka caroge nu satia, sedengkeun bangsa Israel digambarkeun minangka istri nu teu satia. Nanging sanaos manusia, sanaos jalmi teu satia, Gusti Allah mah tetep satia. Tangtos wae Gusti Allah bendu nalika Israel teu satia. Nanging kabendu Gusti Allah teh teu lami. Bendu namung saharita wungkul sareng teu ngabatalkeun perjanjian si satiana ka umatna. Gusti Allah mikanyaah ka umatna ku kanyaah nu langgeng. Kumargi kitu Gusti Allah tetep ngajait aranjeunna sareng maparin sagala kasayan. Si Satya Gusti langgeng salalamina. Para mitra, nalika urang rumaos yen dosa sareng kalapatan urang sakitu ageng, remen urang teu wantun marek ka Gusti. Margi urang gaduh anggepan yen Gusti kalintang bendu ka urang. Nanging Nabi Yesaya meperih rehna kanyaah Gusti teh langgeng. Mantena panginten bendu nanging teu lami mung saharita wungkul. Sing percanten rehna Gusti Allah mah tetep bakal kersa nampi urang. Mangga urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu. Patali kanyaah Gusti si Satya Gusti nu langgeng. Gusti anu sakitu mikanyaah ka abdi-abdi sadaya sok sanaos abdi-abdi teh milampah hal nu teu nyugemakeun ka Gusti teu satia ka Gusti. Nyuhunkeun Roh Suci teh weleh ngauban abdi sadayana dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Hatur nuhun Gusti paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula.